Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng kana hanca maqalah nomor kagenep bab kadua. An Ali radhiyallahu anhu, ieu aya kasauran anu katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal wa karrama wajhahu, sareng pamudah-mudahan Allah ngamuliakeun kana pamenteuna Sayyidina Ali. Saur Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talibihi. Sing saha jalma anu eta jalma teh kabuktosan keur nyuprih ilmu, kana tah maka buktos eta si jalma naon al jannatu ari sawarga fi talibihi eta tetep anu keur disuprihna. Sederhanana kieu bahasa lurusna mah, di mana-mana aya jalmi anu nyuprih ilmu eta teh hakikatna mah keur nyuprih lawang surga. Matak aya paribasa, kamana jalan ka kota kaditu ka palih wetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Naon sabab tah ieu keteranganana, saha jalma nu nyuprih ilmu maka hakikatna kaya-kaya keur nyuprih lawang surga Gusti Allah. Naha make kitu sabab ari kedudukan ilmu teh urang tingali heula bu patokan ilmu. Naon sih ari disebut ilmu? Dina usul fikih disaurkeun ari nu ngaran ilmu teh nyaeta sifatun yan kasifu bihal matlub inkisapan taman. Ari ilmu teh eta hiji sifat anu bisa mukakeun eta sifat kana perkara anu nyumput, anu bisa mukakeun eta perkara kana perkara anu tertutup, inkisapan taman kalayan terbuka anu sampurna. Ladang ilmu yakin urang bakal bisa jadi jelma anu ngarti. Naon sababna? Sabab aya ilmu. Matak atuh sagala rupa kahirupan urang naon bae bentukna membutuhkan anu namina naon? Ilmu. Ibu barang tuang aya ilmuna. Sok ayeuna ibu ngegel tempe, ibu ngegel daging, ibu ngegel sate, kapan beda-beda ilmuna, beda-beda cara jeung teknikna. Cacakan dina bab tuang hungkul. Moal mungkin ibu metot sate, naon nuang sate ku naon? Ku waos payun, pasti ku waos anu sisi. Ngegel naon bae pasti ku waos anu sisi. Pami naon nuang cau pasti ku gigi anu mana? Anu payun. Eta teh ilmu dina bab barang tuang. Atuh mana komo upami ayeuna urang naon dina kahirupan sagala rupa ge aya ilmuna. Ibu rumah tanggi aya ilmuna. Kabayang lamun ibu rumah tanggi teu make ilmu, wah jigana teh sagala dirumpak. Moal aya ngahargaan ka caroge, moal aya ngahurmat ka salaki, naon sababna teu aya ilmu. Tapi kulantaran aya ilmu dina pernikahan, urang tiasa terang kanu namina ilmu taat ka salaki, urang tiasa bertanggung jawab kana mendidik anu jadi anak
naon ladang naon? Ladang ilmu. Ibu tiasa ngamalkeun kana rarakatan salat ladang naon? Ilmu. Ibu tiasa fasih maca Quran ladang ilmu. Matak atuh leres kadudukan ilmu teh leuwih luhur tibatan amal. Kantos kapanan dihikayatkeun hiji waktos aya jalmi anu keur kulem tapi anjeunna teh ahli ilmu. Hiji deui mah jalmi teh salat anu keur ucang-ucangan salat tapi salatna teu ngangge ilmu. Datanglah setan cik urang eta setan leuwih milih ngagoda nu keur kulem atawa nu keur salat. Naon sababna? Sabab salatna teu make ditaros ku Kangjeng Nabi. Nah anjeun teh kalah ngaganggu nu keur salat lain mah ngaganggu nu keur sare. Kapan biasa ge anjeun maresep ngulinkeun jalma tukang sare? Lain kitu Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, itu jalma nu keur sare mah sarena ge make ilmu. Sarena ge peureum nya moal mungkin aya sare nu beunta, aya ketang sare nu beunta. Abi gaduh rencangan Bu. Sarena teh beunta si eta mah. Beunta we teu peureum. Duka kumaha caritana? Beunta we si socana teh teu peureum gitu, padahal mah tibra. Aya anu kitu barudak santri. Nah atuh anjeun make milih ngaganggu jalma nu keur salat kapan geus puguh keur ibadah. Dohirna ieu jalma salat tapi salatna kosong sabab tanpa make ilmu. Atuh ari kitu mah geus urang teh rek loba ngaji meh loba ilmu tuluy geus kitu mah rek sare lain kitu oge. Dina pada urang teh kudu bisa ngamalkeun kana ilmu. Takartos Bu pentingna ilmu. Matak atuh kunaon Kangjeng Nabi nyaurkeun bahwasana nu nami-nami larian ilmu teh wajib, bahkan aya bahasa minal mahdi ila ti mimiti urang borojol nepikeun ka urang di kumaha dilelepkeun kana liang kubur. Bakat tingku naon tah ku bakat penting-pentingna urang ilmu, bakatku berharga jeung luhur derajatna ilmu. Kangjeng Nabi duwikeun ka kitu, ngawajibkeun urang ulah eureun milarian ilmu. Bahkan nu namina ilmu mah kadang-kadang sok datang tinu teu sapira atawa sok datang tinu sahanapeun. Ibu sok kadang-kadang tara sadar urang sok nimu ilmu teh ti sahanapeun, ti budak. Tapi ari ilmu mah sok ibu mah teu ngalaman kana Android. Hege aya budak ibu anu nyaah mamah tah meuli tah ieu HP jang mamah. Ari ibu nu gaptek teh boro-boro naon nyekal HP eta rek ngacas wae nepikeun ka riweuh salalembur ieu tatanya hayang ngacas teh kumaha carana. Nyawe dipapagahan ku incu. Tak mak nini tah kieu ngacas HP teh, tah kieu ngahurungkeun HP teh. Tuh sanajan ti murang kalih ari ilmu mah matak manfaat ku urang kudu di naon? Dipulungan. Matak wajar sing saha jalma saur Sayyidina Ali anu nyuprih ilmu maka hakikatna eta jalma teh keur nyuprih keur ngudag kana surgana Gusti. Dah hoyong ka surga teh buku ilmu geuningan. Naon maksudna? Urang hoyong menang tiket surga Allah teh kudu ku kaimanan. Ari urang bisa iman ka Allah ladang naon? Ilmu. Ibu tiasa salat ladang ilmu. Teu aya sagala rupa anu dilaksanakeun ku urang lain ilmu. Ibu kang ngahejeun ge make ilmu. Sok lamun ibu ngabatan sangabatan nawe tanpa make teknik jeung kailmuan pasti bakal jadi penyakit.
Abdi gaduh rerencangan punten-punten buah geus nyarioskeun ieu jorok. Teu tiasa miceun dipaksakeun sakalikeun ngaberejel jeung jeroanana. Sabab naon tuh berarti aya ilmu na kamicen-micen wae oge. Mata atuh wajar lamun ganjaran nyuprih ilmu ganjaranna ku surga oge. Da geuningan sagala rupa ge nganggo ilmu. Ayeuna sabalikna teraskeun waman jeung saha jalma kana anu bukti itu si jalma fi talabil maksiati anu keur nyuprih kana maksiat kanat maka bukti itu jalma naon annaru ari seuneun neraka fi talibihi eta nu keur disuprihna. Upami tadi urang nyuprih ilmu teh kaya-kayakeun nyuprih kana pintu surgana Allah, maka sabalikna upami urang jongjon dina pamaksiatan, upami urang ayeuna berleha-leha terlena ku maksiat, maka urang teh keur naon memperluas memperlebar pintu neraka yang dimasuki ku urang ke di akhirat. Na'udzubillahi min. Tak aya bahasa geuningan Bu, aya paribasa. Lamun mah urang berleha-leha ketika berleha-leha ketika muda, maka bersiaplah menyesal di hari tua. Jalma anu tukang leha-leha, jalma anu tukang ngengke-ngengke mah pasti bakal ngarasa hanjakal. Keur ngora diajakan ngaji, euceul ngaji atuh mengpengkeun nyalse. Engkewe ngadagoan naon? Ngadagoan kolot. Ari geus kolot teh riweuh. Ngurus incu. Nyeri suku. Urat murungkut, nyeri cangking sagala karasa nu tungtung nama ngaji teu timu umur kaburu naon? Kamuru ditungtungan ku ajal. Na'udzubillahi min. Tak mudah-mudahan ladang pangaosan urang masing janten ilmu utamina ilmu pikeun memeres rumah tangga urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok ibu nimu ilmu ridho tina ladang pangaosan, ibu nimu ilmu ikhlas tina ladang pangaos, ibu taat kacaroge gaduh ilmu taat ge ladang tina panmenap tina pangaosan. Ibu teh dikersakeun gaduh caroge anu kirang sae misalkeun, tapi dalantaran ibuna ahli pangaosan, sabar jeung soleh, dieleg kuno gigireun, cek nu gigireun teh ece kunaon betaat-taat teuing kanu jadi salaki. Dalantaran ibuna ahli pangaosan diwalar ku ibu teh sanes kitu abdi mah taat kacaroge teh pedah naon? Pedah diparentah we ku Allah, abdi kudu taat kanu jadi caroge. Dipanasan deui kuno gigireun teh kapan salakina ge tara naon? Tara ngahargaan ka ibu, tara ngahargaan ka ece. Ditemal deui ku ibu teh tah, da ibu mah ladang kuat kandel kaimanan jeung naon diamalkeun ladang ngaosna. Yeuh ibi, yeuh ece, yeuh neng. Abdi mah taat kacaroge teh darmaning diparentah we ku Allah. Adapun salaki abi rek kitu rek kieu ka abi eta mah urusan manehna jeung Allah. Lain urusan abdi. Aya nu kitu di urang Bu? Cung ngacung. Alhamdulillah. Wayoyong kadua. Duh, ya Allah ya. Alhamdulillah.
Gening salakina ge teu ngahargaan ka ibu. Ali pangaos mangawalanna teh abdi taat ka caroge teh darmaning diparentah ku Gusti Allah. Urusan caroge abdi ngahargaan jeung henteu eta urusan anjeunna jeung Allah, lain urusan abdi. Abdi mah dina rumah tangga teh saukur kieu cek ibu teh. Abdi masak jang salaki sing jadi amal kahadean, abdi ngawulaan anu jadi anak sing jadi amal kahadean, abdi beberes di bumi sing jadi amal kahadean, abdi nyeuseuh sing jadi amal kahade. Aya nu kitu di urang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tah eta matak penting-pentingna ilmu teh. Matak jalmi nu berilmu mah janji Allah ge naon, yarfa illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat darajat orang-orang anu berilmu. Allah bakal ngangkat harkat darajat jalmi anu ngagaduhan ilmu. Bahkan dina kitab Tanqihul Qaul aya keterangan hadis Kangjeng Nabi anu nyebatkeun jalmi berilmu mah, jalmi anu ngagaduhan ilmu mah kunitah nuduhkeunana oge, kunuduhkeun kana kahadeanana ge geus meunang hiji kahadean. Sanajan teu bari prak migawe. Misalkeun ieu yang ibu-ibu biasanya sok jadi dusas-desus ka ajengan. Ajengan mah cenah hayu we nitah sodaqoh. Ngajarkeun sodaqoh tuh nu seuri mah rumasa. Nitah puasa Senin Kemis, nitah ngajak sodaqoh tapi tara sodaqoh aya kenceleng ge jongjon we punten. Aya dalilna jang nu berilmu mah nalika nuduhkeun kana kahadean sanajan teu jeung prak migawena ge tos jadi amal kahade. Atuh mana komo jeung nyontoanana mah jeung ulah suudon ka ajengan teh eta mah cenah ajengan teh tara mere kenceleng. Boha teuing di tukangan mah mere gejrug nya kali lain leuwih ti 2000. Kan pada setahun sekali. Ada ibu-ibu mah tiap minggu. Keun ulah dijadikan bahan perbandingan, tapi sing jadi ciri yen eta teh tandana ibu-ibu teh jalmi anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu mah ajengan nitah ibu-ibu atau pangawasan sing getol ari hiji waktu ajengan teh datang. Pugu ajengan keur geuring diomongkeun ka mana-mana di ajengan teh nitah we ngaji. Hariteun ajenganna eueuh, pugu ajengan teh naon? Geuring longok lain obrolkeun ibu. Kalakuan saha eta teh? Nini Abi. Tos. Jadi sing saha jalma anu nyuprih ilmu maka cawis-cawis pi tempateunana di surga. Kaya-kaya eta jalma teh nuju mukakeun selebar-lebarna lawang pantos surga. Tak ibu ulah eureun-eureun angkat ka pangaosan. Ajakan batur, ajakan dulur, sing silih elingan sing pada kuatan. Kapan disaurkeun watawasau bil haqqi watawasau bis silih wasiatan dina naon? Dina kabeneran. Silih elingan ibu misalkeun terek angkat pangaosan teh sok silih samper, hayu ngaji, hayu ece, hayu urang angkat tungguan. Ulah aya paribasa namti heula bari teu mangkat kade. Silih ingetan, silih ajakan.
ulah nepikeun ka urang ngantep ka dulur urang naon jongjon teu daek ngaji. Naon sababna bisi urang kagolongkeun jalmi anu dayus. Ibu terang dayus. Dayus teh jalmi anu antepan. Dayus teh jalmi anu bodol amat bae batur ieu nu penting ulah sedangkan eta kasakalakuan urangnya. Ya batur ieu nu penting mah ulah urang. Sedangkan eta teh dayus. Dina lawang surga terpangpang jelas tulisan anti haramun alad dayus. Anjeun sawarga haram diasupan ku jalma anu dayus. Sakumaha kandel amalna, sakumaha luhur ilmuna, upami urang dayus, upami urang antepan, maka urang bakal ditahan dina lawang pantos sawarga matak sok silih emutan, silih sampur pangaosan teh. Silih ajakan. Alhamdulillah komo kitu mah. Dasek sekali deui tadi ge ibu nimu ilmu sagala rupi teh moal matak kenging lamun teu angkat pangaosan mah, lamun teu kersa diajar. Cenah da ayeuna mah usum YouTube. Usum naon? Usum Facebook ngajina rek dina Facebook rek dina YouTube angger bu. Kedah dibarengan ku ngaos langsung. Supados nepi sanad ka ilmuanana. Kade de ayeuna kerame aya golongan jalmi anu nyebutkeun teu meunang cenah ngaji ka ajengan, teu meunang ngaji ka kiai, ngaji mah kudu langsung ka nabi jeung ka rasulna. Jiga nu geus ka nabi we manehna teh, jiga nu geus ka itu teu kaci eueuh ti dituna cenah ngaji ka kiai mah. Ari kitu manehna geus di ditu, iraha ka itu deui rek milu. Kapan cek logika ge ibu lamun teu bisa naik kana naon, teu bisa naik kana tangkal gedang pasti bakal kudu dikumaha? Diajul eta gedang supaya naon? Supaya kaala. Tah kitu oge urang teh teu nepi ka nabi mah, pimanaeun urang tepi ka nabi atuh diajul elmuna ka saha? Ka kiai ka ajengan. Tak kade urang ulah kajerumuskeun ku golongan nu karitu. Nu kitu teh sok datana teh tina Facebook, tina naon, tina media sosial. Matak urang sing ati-ati milih guru dina taklim diajarkeun jelas. Urang adab-adaban aya aturanana dina milih guru, dina milih babaturan, dina milih ilmu. Ulah sagawayah, ulah kenah-kenah kes kasep ajenganana teh. Ulah kenah-kenah ajenganana gamisan, ulah kenah-kenah ajenganana aya tarangan dua di dieu, ulah kenah-kenah ajenganana brewokna panjang. Disebut we ajengan kuna teh bari teu puguh sanad ka ilmuanna ti mana. Kakalage ngaji 2 bulan geus wani tablik akbar disebut ajengan digugu ku urang. Padahal memehna kumaha-kumaha sanajan nya hidayah mah aya wae iraha wae. Tapi urang teh kudu naon sing ati-ati dina milih guru utamana dina media sosial. Bisi urang terjerumus, bisi urang kahasut engke nu bahayana naon. Urang leuwih percaya keneh ka ajengan anu dina media bari nalika ajengan di lembur nyarios mah urang teu patos dikupingkeun. Sedengkeun aya ka pait, aya ka amis, pasti urang teh bakal butuh kanu deukeut anggar ibu mawat bakal diuruskeun kuno di ajengan anu aya di lembur moal mungkin ugu ngulam kanu dina TV. Tak kade ayeuna bu seueur marak pangaruh-pangaruh anu teu pararuguh. Ieu eueuh ti nabina, itu eueuh ti nabina. Heuh maneh iraha ka nabi. Balikeun ku urang mah kitu. Ari teu ka batun nyebutkeun naon? Ngaji kudu langsung ka nabi, kudu langsung ka naon ka Allah bari manehna nepikeun. Berarti atuh secara tidak langsung omongan manehna ge ulah dideng da kudu ka nabi langsung ngaji mah kapana. Tak sok aneh jalma ayeuna mah.
ngomongkeun nyalahkeun batur bari maneh lagi salah kaprah sorangan. Tak mudah-mudahan urang masing diaping dijaring ku Allah Subhanahu wa taala. Turut guru anu aya di sabuneureun urang, guru-guru urang nu puguh sanad ka ilmuanana, puguh ngawurukna ngaosna di mana, puguh jentulna aya di mana ayana ge wani dipertanggungjawabkeun daripada urang leuwih ngagugu keneh kanu jauh anu teu puguh di mana ayana jeung di mana jentulna. Itu Bu, hartos Bu. Mudah-mudahan sing aya manfaatna, sing janten pepeling kangge urang sadayana, wihandai garis bawahi sing saha jalma anu ikhlas nyuprih ilmu maka Allah bakal mukakeun seluas-luasna selapang-lapangna pintu surgana Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan urang sanajan can tiasa ngamalkeun sepenuhna, urang kakara tiasa sumangat milarian ilmuna, mudah-mudahan urang isuk pagetoning maot Allah mukakeun lawang sawarga kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkungna bilih aya kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.